Kakang Panjenrada gening huruha harehoh sumpingna kaharepeun kaula. Adi guru puputon kemangkadaton semakeun para dewa sadaya. Sewu ulah jadi menulak sapundados duka. Kalayan pun kakang nyangakeun beung tangaretek-tekeun suku genteng blokkeun. Pada disik-sik dijen saya dicacak diwalang-walang. Mangga bobot pangayon timang teraju abot enteng aya di salira adi guru. Wireh pul kakang tetiasa sagemlengna nyaosan kana naon rupi kapan sen salira adi guru. Nyaeta pikeun ngahalangan dawala jeung astra jingga anu bade gagunglat ka salira adi. Wireh sidawara teh sajabana tiga gugat teh bade ngarobah sistem di sawarga meniluka. Eta teh ieu. Naon anu dicaritakeun anak nu kadangu ku salira nu kakuping ku akang nyaeta ngeunaan bag-bagan ilmu keagamaan. Ari kitu kumaha yen urang di sawarga teh ku sidawala rek diislamkeun dina waktu saena. Maka ajas Islam anu leres kakang Pancobi geura dangukeun. Kinten-kinten pada ditepangan salira kuadi. Cobi minta supaya bere jalan we sidawala cenah abus ka ieu karaton Palimer Cukunda. Aya waktos, aya pasihan. Ya, atuna sanes ditatadi. Moal panginten jadi huru hara heula. Kapan urang mah kadar ikhtiar. Saban-saban rumah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok mineng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema. Karep hanteureureuh angin kadar ti pangeran baka karasa jeung karanapan ngan manusa mah ikhtiar wungkul. Kadar hasil jeung henteu nyaeta mah kumaha engke bae. Yap cenah ka dieu. Mangga. Dawala abdi turing geus ka dieu. Yap ka dieu. Aya widih yang watipati jagatata. Dawala astra jingga bagea sadatangna maneh. Sampurasun rampes. Tameratan ngademan datan merah tan ngademan pamulingan rana dewa pamulingan rana datan meratan ngademan dewa pamulingan rana us kena dihir dinasti tersayang Sampurasun paman rampes dawala sampu maneot kulub cepot kulub
nuhun jadi duaan wae tara seueur saur ieu ge bubuhane ngicili kulan tara seueur batur abdi mah ai kitu ai mawa batur teh nyata sieun ngaliwatkeun batur ieu mah da abdi nyabak seuneuna abdi nu kudu tanggung jawab panasna nanging ieu teh demi kepentingan sadayana cager bapa maneh sae kulan inung maneh sae si gareng teu ka dieu nuju ngiangkeun eta hasil malawi jakanya ka Garut ka pasar kulan nya ngabanar tomat eta teh pun adi mah 5 kilo nya syukur bagja kumbayangan mang bisa panggih jeung maneh cepot dawala so iya adi mah jajab pun adi bulan anu maksud pentingna pun adi abdi mah ulah cacanak aya naon-naon aya taeun sieun si eta mah aya taeun gede pangabutuhna teh ngan lamun geus hasil hayang panggedena coba geura pedar bejer beas aya naon heulaanan abdi bade naroskeun naon seueur di jagat raya Pramudita wayang-wayangan di Marcapada anu nyembahna ka salira nya malahan salira teh di sakaligus dianggap pangeran anu nyiptakeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina nah bener ai pangeran manusia teh anjeun tetapi aya deui sajabiti anjeun kaula mah makhlukna keneh dawala rumaos rumasa kaula makhlukna keneh dewa kawasa anu leuwih kawasa dewa pinter anu leuwih pinter ai wujudan kieu mah makhlukna keneh nah atuh lain dicarek jelema-jelema anu aya di dunya nyembah ka salira bayangkeun kumaneh lamun eta jelema eueuh sesembahanana naon pingaraneunana bakal leuwih jahat bakal leuwih ruksak manusia lamun teu boga sesembahan pribadina nah atuh lain buru-buru cenah dirobah hatena dawala bakal aya kaributan bakal silih bunuh jelema sabab di mana-mana jelema geus diancikan ku pamadegan lamun aya nu ngarobah sanggup ngorbankeun jiwa tibatan karobah pamadeganana cing inget dawala di mana jelema geus kaancikan ku pamadeganana tur eta pamadeganana teh sok aya hasilna jadi di mana aya nu ngarobah teh sanggup ngorbankeun jiwa malahan make jeung sarua we jeung maneh kapan dalih maneh oge fisabilillah ieu ya daun ya sia kumaha geus kitu kena batu sia oh bener dawala ulah waka dirobah ayeuna keuneu da jelema teh diancikan akal pikiran budi pamirasa jeung perasaan kunaon atuh maranehna cicing wae di dinya sabab maranehna keneh teu daek ikhtiar teu daek studi perbandingan geus ditemongkeun agama-agama anu liana kunaon teu dibaraca jeung teu ditalaah sanajan maneh oge perlu we mempelajari eta pelajaran anu jelema sok nyemah ka kaula nyaeta pikeun studi perbandingan keur kakuatan maneh ngabuktikeun inna dina indallahil Islam teh kumaha oh dawala euy bener euy pikeun ngabuktikeun inna dina indallahil Islam teh urang teh kudu studi perbandingan ka itu ka dieu ayeuna ku dewa diayakeun Brahma dewa Sena nyata studi perbandingan teh batur mah ngabukti geuning dewa Brahma teh tadi nu digebugus ku dewa cenah heeh tapanai urang mah abstrak ai Brahma teh hartina Sena ai dewa teh tukang Sena saha malaikat naon ai nu tukang Sena
mode dewa bayu ai dewa teh tukang ai bayu teh angin tukang angin cajaho ngaranna manehna mah ai urang mah pan geus nyaho Israfil heueuh jadi seperti perbandingan oh jadi eueuh cacieun atuh lamun kitu mah nya heungan batur meureun cara nepi meureun ai urang di ulah boga rasa geus nepi dupi pangeran mang saha anu salasna pangeran kaula teh nyata Allah jenenganana Allah jenenganana leres di mana teh Allah nya ulah nyarita di mana sabab kaula teh nyaritakeun jenenganana dibuktikan di dieu ge aya ai jenenganana mah kumaha ditulis jadi aksara disebut jadi suara ditulis jadi aksara buktina alif lam lam ha disebut jadi suara Allah ta eta dengekeun semua pada eta mah jenenganana aridatna ulah diteteangan sabab eta mah kauger ku pager laisa kamislihi saeun moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan ka mantena saperkara oge moal aya anu bakal bisa nyontoan ka mantena saperkara oge nya atuh meureun eueuh jadi bener Allah teh eueuh lieur aing jadi Allah teh eueuh lamun kitu mah bener manya kuring mangeran kanu eueuh kudu kadinya mangeran teh kudu kanu eueuh naonana ari Allah teh eueuh babandinganana Gusti tapi jadi teu aya babandinganana teu aya babandinganana ari sifatna Rahman Rahim asmana Allah lupang akbarna ti antara asma-asma nu sanesna af'ana kun payakun jadi jeung ngajararadi jadi maneh teh ulah neangan anu ngajadikeunana tapi pikiran jajadianana mana jajadianana heulaanan ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angang nu caket dirarakatan nu deukeut diradeuheusan moal jauh tina wujud moal angang tina awak aya naon jeung aya saharina wujud maneh gerak prak gerak panggihan cirina satangtung diri mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa maca tapi teu umaku hirupna salilana sumrah jeung pasrah kanu kagunganana kena batu ya halo saya gitu jadi regreg aing boga pamimpin teh ngan lamun jadi pamimpin disedek ku aing teu bisa ngajawab enek-enek aing nage ku aing etang teh der gede hati nama euy supaya ulah katipu we urang boga pamimpin teh cereug dibuktikan maya aya hiji pamimpin salilana ukur mentingkeun diri pribadi anak konco-konco jeung kulawargana berarti teu nyahoan kana dirina sementara rakyat ruksak diantep agama ukur dipake kedok naon deui nu rek ditanyakeun cenah geuningan ceuk naradang mata tadi cenah tadi kulon tadi wetan tadi kaler tadi kidul tadi luhur tadi handap teh arah teh ngon teh warna teh rupa aya disedek teu ngajawab eta teh nya eta laisa kamisli syai'un teh jadi maneh teh ulah mikiran anu ngajadikeunana da dicare ku itu ge ulah neangan kami moal nyaho pikiran makhluk kami we engke ge da balik teh ka kami deui asal ongkosna iman jeung takwa gugu parintahna jauhan cegahanana cenah make jeung wanahnu aqrabu ilahi min habi warid bener jeung naonana urang akrab teh jeung rahmatna jeung pitulungna
jeung awasna jeung dengena cinekna eta wujud teh jeung hirupna jeung rasana. Jadi anjeun mah ngan ukur kari ngagunakeunana teh kudu luyu jeung kahayang nu boga. Jadi eta panon teh ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana, ceuli ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana. Kari sakitu kumaha ayeuna konsekuensi mang salaku pamimpin ka rakyatna? Memang sakuat tenaga sapanjang mang kapake bari jeung jag-jag mah mang teh geus diwakafkeun ieu syariatna ka nagara jeung ka bangsa. Moalan salin ciluncat mulang udar tidak taligadak moal benar ya cenah eta dewa aya nu salah wajar di sawarga aya nu salah boro-boro atuh ulah pemilih sistem ulah dumeh ka anak ulah dumeh ka dulur salah tuntut adil hukum teh kumaha ya eta ulah cieut kanu hideung ulah ponteng kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan lamun salah perlu dituntut tah kitu kahayang teh adil ngaranna eta ngan ulah dipake slogan ulah dipake teori wungkul da buktina mah geuningan ngeunah hehe teu ngeunah heon nu ngampar-ngampar nu nabeuh-nabeuh nu lapar-lapar nu seubeuh-seubeuh sagantang 10 liter tumpak roda haji sirod nu senang ukur nu pinter nu bodoh mah tetep reyon urang jieun camuk urang jieun pecut kajadian anu kaalaman hayuk ayeuna mah urang sami-sami ngarobah hiji sistem nyaeta supaya luyu jeung mekanisme oge luyu jeung aspirasi rakyat mang sanggup ngomeanana dina waktu ayeuna sanggup ngomeanana sanggup lamun teu kitu nya tungtut ge bisa ku rakyat keuna naon rakyat nuntut hak rakyat sabab sapinuhna kadaulatan teh di tangan rakyat motor teh umat cicing motor we ngan dina pengkolan yang ngecan bisa nengkolkeun teh tong alus-alus ting merekna memarjuki parantos kauninga rakyat keur engkak-engkakan didengke ku perekonomian kakeunaan ku panyakit ieu urang sararea pada ngomean nu matak dina lebah dieu sok sakabeh waki-waki rakyat anu rek nyalurkeun aspirasina geus salurkeun mang mereka bebasan ngan syaratna ulah ngayakeun tindakan anu anarkis komo bari jeung ngaruksak harta jeung kakayaan anu aya oge pangwangunan anu aya cing inget sabab pangeran teresepkeun ka jelema anu yang karuksakan di luhur bumi tah dengekeun jadi urang teh ulah ngayakeun tindakan anu anarkis ngaruksak toko maledogan toko jeung sajabana lamun aya kate panujuk datang nyarita bener kau memurika kulu punuk dek ngabiayeun pangeran teh teresepkeun ka jelema anu yang karuksakan di luhur bumi tadi paingan jadi pamimpin atuh moal patos-patos salira jadi pamimpin upami teu diserangan ku rasa kawaspadaan serta permana tinggalan percanten akang ta ieu konco-konco geuwat omean kabeh ieu naon anak-anak araranjeun tindakanana anarkis teh bawahan-bawahan anjeun can bener ieu dina ngalampahkeunana can jadi ahlina ngajadikeun anak anjeun dina waktu ayeuna ceuk batur rumah nyaeta nepotisme teh ari kitu nepotisme aya dua alternatif nyaeta aya nu positif jeung negatif sakira-kirana ngajadikeun anak jadi dewa tapi mata nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa mata ngaronjatkeun harkat jeung darajat wibawa negara-negara jeung bangsa kakara eta anu disebut positif
tapi sakirana ngajadikeun anak bari jeung lain ahlina oge ngarugikeun ka negara jeung ka bangsa. Nepotisme hapus itu, tidak adakan. Diestokeun aspirasi maneh omat teu kitu bakal anggaya-anggaya ieu reformasi leres leung ku anggaya-anggayanana reformasi ngan ieu reformasi dihadang ku badut-badut politik ieu jeung ku pahlawan kaberangan. Timalan waspada permana tinggal leres sakitu aing dek balik ieu pati-pati geuning nyebut aing ieu teh emang tenyo nu sabenerna aing saha. Lajeng wae tina awak dawala aya nu kaluar hiji cahaya si horeng ieu teh Sang Hyang Tunggal. Nurut sakya sesekar nimbang sakaya hilang kubilang. Nur cahaya sesekar nimbang cahaya hilang kumilang. Dawala ay dawala wah aduh si horeng aduh Kang lain dawala saha akina bieu teh nu nyarita teh bapa urang. Amuing tobat Gusti kaporong kaula tiasaan Kangjeng Rama nyumput di si dawala. Aduh dawala maneh mau kur katempuhan deudeuh teuing jalur bade masieun motor teh geus na meuni kabidak-bidak teuing. Aduh hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan ngawujud jadi hiji gumulung waras teu makaring jati-jati teu makaring waras cager maneh. Aduh halana aya di dieu ieu abdi semah kapihatur amang nuhun dawala bener ditarima dawala deudeuh teuing maneh mah anu katempuhan kamelangkapnya aki maneh sabenerna bieu teh nu nyarita teh deudeuh teuing dawala.